Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, kumaha daramang sadayana. Alhamdulillah, hatur nuhun pami daramang mah. Alhamdulillah, dinten ayeuna urang tiasa patepang deui dina pangajaran basa Sunda. Insyaallah dinten ieu hidep baris diajar materi ngeunaan kalimah bilangan. Mangga urang langsung wae medar materi ngeunaan kalimah bilangan. Satu acan urang ngawitan diajar materi ngeunaan kalimah bilangan hidap kedah uninga heula naon anu disebat kecap bilangan. Margi kecap bilangan teh mangrupikeun pangaweruh dasar ya, dasar pangaweruh kanggo hidup diajar ngeunaan kalimah wilangan tapi bilangan. Tah tengetan kalimah di handap ieu. Jumlah siswa sakelasna aya 28 urang. Dina kalimah di luhur aya kecap 28 urang. Tah kecap 28 urang teh disebatna kecap bilangan. Tah kecap bilangan teh naon? Kecap bilangan teh nyaeta kecap anu nuduhkeun jumlah. Tah naon wae nya kecap bilangan teh? Kecap bilangan teh seueur pisan. Tah Bunenden baris ngauningakeun sababaraha jenis dina kecap bilangan. Di dieu aya oge bahasa Indonesia nanya. Anu kahiji kecap bilangan utama. Tah anu dibagi deui A, kecap bilangan utama teh aya sababaraha hiji. Di dieu teh aya kirang langkung dugikeun ka 8. Nu ngawitan kecap bilangan utama teh aya satuan 1, 2, 3, 4, 5 dugi ka 10 nya. Contona kuring boga pamajikan hiji anak 5 incu 3. Tah di dinya aya nya bahasa Indonesiana. Terus nu kadua kecap bilangan utama nu kadua nyaeta belasan. 11, 12, 13, dugi 18. Nu rek milu wisata ka Pangandaran teh aya 15 urang. Tah eta contona. Nu katilu lilikuran. Emut dina basa Sunda aya lilikuran. Salikur teh jumlahna sami sareng 20 hiji. Salikur berarti 20 hiji. 2 likur berarti 42. 3 likur jeung saterusna nya mangga we dikalikeun. Contona kuring ayeuna umur teh geus 8 likur. Tuh, aduh sabaraha 28 tahun ya. Nah, jadi salikur teh 20 hiji, 2 likur teh 22 nya. 3 likur jeung 3 likur teh 23 jeung sajabana. Sanes dikalikeun ya tapi ditambahkeun. Hapunten. Tah, anu kaopat kecap bilangan utama nyaeta puluhan 10, 20, 30 jeung saterusna. Contoh bapak kuring boga mobil 10. Wah seueur pisannya hebat. Nu kalima lawean. Kantos nguping aya salawe. Salawe teh 25. Ya, 2 lawe. Aya 3 lawe. 2 lawe berarti 50 nya, 3 lawe 75. Ih, contohna teh nya duit angsulan genep lawe oge mani diitung nya. Nah, genep lawe teh 150. Tah, teras anu kagenep kecap bilangan utamanya eta ratusan. Contoh 100, 200, 200 jeung saterusna. Contoh aya 700 jelema nu rek milu kampanye di lapang. Terus nu katujuh ribuan, 1000, 2000, 3000. Bisa mah ieu mah nya hidup mah pinter ngetang artos mah ya. Poe ieu kuring dagangan menang 50.000. Contona nu kadalapan jutaan, 1 juta, 2 juta, 3 juta. Ieu mah nya tos langkung seueur. Contoh kuring rek nginjem duit ka bank gedena 7 juta. Tah eta mah contoh tinu macem-macem kecap bilangan utama. Ayeuna nu kadua aya kecap bilangan tingkatan. Kecap bilangan tingkatan teh sami sareng tahapan. Ngangge ka. Sami dina basa Indonesia oge tingkat. Contoh urusan kahiji geus beres ayeuna dituluykeun ku kagawean kadua. Ya, eta jadi tingkatan kahiji, kadua, katilu jeung saterusna. Nu salajengna kecap bilangan kumpulan. Jadi nu nunjukkeun loba seueur.
Contoh di rohangan tamu aya nu keur diuk duaan. Jadi duaan teh nunjukkeun kumpulan tina dua urang. Tah, teras nu kaopat kecap bilangan pecahan. Tah ieu mah dina matematikanya saparapat, satengah, nya sapandelapan jeung sajabana. Contoh emak sanes ema nya ieu teh emak. Emak meuli beas satengah liter. Nah, kan beas mah di urang mah ngangge kilogram, pami di daerah nu sanes aya ngangge liter. Jadi emak meuli beas setengah liter. Teras aya kecap bilangan anu henteu tentu. Contoh segala kebutuhan geus kabeuli. Tah, naon punenden sagala kebutuhan. Tah eta henteu tangtu nya. Unggal budak dibere duit 5.000. Tah, ieu oge henteu tangtu unggal budak. Sadayana berarti. Teras nu salajengna aya kata tunjuk bilangan. Sami nya. Nah, kata tunjuk bilangan teh anu nunjukkeun bilangan barang jalmi atau nya hiji hal. Tah, dina basa Sunda oge aya nu kata tunjuk bilangan, kecap tunjuk bilangan jadi khusus sesebutanana. Contoh dina basa Indonesia makan pami urang nyebat kertas, kertasna sakumaha, sabaraha lembar gitu kan, kertas lembar, 2 lembar gitu kan. Terus kalau 500 lembar berarti 1 rim, terus pisang 1 sikat, rokok sebatang gitu kan, nasi sepiring. Nah, dina basa Sunda oge aya nu sapertos kitu, kecap nu nunjukkeun bilangan. Tah, tapi di dieu khusus nunjukkeun hiji hal. Contoh, kanggo awi teh bambu, nyebatna sanes hiji. Hiji batang, pami bahasa Indonesia mah, pami bahasa Sunda mah sebatna salenjer. Awi salenjer. Pami aya hiji, pami dua leunjer, pami tilu leunjer. Nah, sapertos kitu ngartosnya. Teras bako teh tembakau. Pami zaman baheula mah nya aki urang teh, karuhun urang teh ngarokokna teh nya. Untuk jiga rokok kretek nu ayeuna bara rodas tapi ngangge bako. Terus ngangge bungkusna ya pahpirna tah. Nyebat bako teh salempeng. Nah, eta ngaranna pami 2 berarti 2 lempeng. Nah, pami bawang ya. Nah, ibu hidup atau napi nu di bumi sok babantos masak ngangge bawang sakumaha. Pami sasihung eta hiji siung pami bahasa Indonesia nama 2 sihung 3 sihung jeung sajabana. Teras bilik. Uninga bilik anu dianyam tina bambu, tina awi, dinding rumah tradisional tah bilik. Disebatna sagebing. Ya, sanes 1 lembar kade, salembar sanes bilik mah sagebing. Pami hiji, pami 2 gebing. Teras boeh. Boeh teh naon kain kapan nya. Tah, urang teh bakal ngangge boeh engke teh. Pami urang tos waktosna ieu nya dikurebkeun. Boeh teh nyebatna sanes 1 boeh sameter 2 meter sanes, tapi boeh mah sarirang pami hiji. 2 rirang pami 2. Teras cau. Cau mah terangnya. Tah cau mah urang nyebatkeunna sasikat. Nah, pami sasikat teh pami dilepaskeun dina ponggolna. Pami 2 sikat, pami 2 cauna. Teras daun. Tah, ieu sami saponggol. Daun pami saponggol 1 helai daun. Pami ieu daun pisangnya. Daun cau saponggol, tapi sakompet pami sahelai. Pami seueur 2 helai 2 ponggol. 3 ponggol, nah 2 kompet sareng sajabana. Gula ieu gula beureum barudak. Disebutna sagandu pami hiji. Disebutna gandu pami 2 gandu nya. Teras jahe teh kan nya rempang. Jadi sarempang hiji 1 rimpang. Nah, 2 rempang pami 2. Teras kanggo munding aya sarakit. Sanes munding sabriji 2, sanes 2 tapi sarakit. Nah, munding kerbau. Teras 2 rakit. Nah, teras nangka pami hidup seneng nuang nangka sacamplung. Jadi kumaha mam nangka hiji 2 biji 3 biji sanes tapi sacamplung 2 camplung. Samak terangnya samaknya tikar pandan sami ieu oge dianyam. Nah, disebatna sahelai. 2 helai jeung sajabana tuh. Teras sangu tadi Bu Nenen kantosnya nyebatkeun sangu sapiring, 2 piring, nah 3 piring. Jeung saterasna, teras peuteuy. Ayeuna nuju usum ya. Peuteuy disebatna sapapan sanes
bade meset peuteuy sakumaha hiji lembar sanes tapi sapapan. Teras pami sawah sakotak. Saleresna seueur deui kecap anu nunjukkeun bilangan. Salian ti ieu hideuk tiasa milarian dinu sanes nya. Mangga urang teraskeun deui materina. Tah eta nu tadi disebat kecap bilangan. Nah ayeuna urang langsung medar kalimah bilangan. Saatos hidup tadi diajar ngeunaan kecap bilangan eta kecap anu nunjukkeun jumlah. Ayeuna urang diajar ngeunaan kalimah bilangan. Kalimah bilangan nyaeta kalimah anu caritaanana mangrupakeun kecap bilangan. Nya tuh. Tong hilap. Kalimah bilangan nyaeta kalimah anu caritaanana mangrupa kecap bilangan. Emut deui materi ngeunaan kalimah. Tong hilap kalimah anu lengkep teh kalimah anu ngabogaan kahiji naon jejer. Jejer teh naon? Subjek. Ya. Teras caritaan nyaeta predikat. Terus gaduh naon deui? Objek. Ya, tong hilap. Jeung terakhir tiasa nganggo katerangan. Emut. Nah, jejer caritaan objek katerangan. Tong hilap deui. Tah kalimah anu lengkep ieu oge sami. Kalimah bilangan oge kedah ngandung nu namina jejer caritaan objek katerangan. Sami wae. Tah kalimah bilangan nyaeta kalimah anu caritaanana predikatna mangrupakeun kecap bilangan. Tingali kalimah di handap ieu. Ucing teh anakna 3, tingali ku hidupnya. Terus nu saterasna serang pun aki 2 hektar. Serang teh sawah nya. Nah, nu katilu murid lalaki mah ngan 10 urang. Tah dina kecap dina kalimah di luhur eta dinu 3 eta nu kahiji aya kecap bilangan 3, nu kadua 2 hektar, nu katilu 10 urang. Tah wangun eta kalimah teh lamun dipisah-pisah dirucat jadina kieu. Nu kahiji ucing teh anakna aya 3. Ucing teh jejer ya. Anakna aya 3 eta teh caritaan. Tingali 3 teh nunjukkeun kecap bilangan. Jadi caritaanana di dieu anakna aya 3 nunjukkeun yen kalimah ieu teh mangrupa kalimah bilangan lantaran si caritaanana atawa predikatna nunjukkeun kecap bilangan. Contoh nu kadua, serang pun aki 2 hektar. Tuh, tinggal ku hidep. Jejerna di dieu subjekna nyaeta serang pun aki. Sawah kakek saya. Aya kecap 2 hektar. 2 hektar teh nunjukkeun kecap bilangan. Jumlah tanah, legana tanah sawah ya. 2 hektar. Jadi lantaran caritaanana di dieu mangrupakeun kecap bilangan, maka kalimah ieu disebut kalimah bilangan ya. Nu katilu murid lalaki mah ngan aya 10 urang. Tah murid lalaki di dinya mangrupakeun jejer. 10 urang. Ieu nunjukkeun caritaan nu mangrupakeun kecap bilangan. Matakna disebutna kalimah bilangan. Sapertos kitunya. Jadi sekali deui kalimah bilangan nyaeta kalimah anu caritaanana mangrupakeun kecap bilangan. Tong hilap. Kecap bilanganana tiasa nunjukkeun kecap bilangan utama, teras kecap bilangan anu tadinya tingkat, kecap bilangan kumpulan, teras pecahan, jeung kecap anu nunjukkeun bilangan ya. Sapertos kitu anu panuduh bilangan teh. Contoh tadi nya awi saleunjeur. Bako salempeng geuning tong hilapnya. Cau sasikat tetapi cau saturu ya tetapi teras daun cau biasana seponggol, 2 ponggol, sekompet. Teras gula pami hiji saganduk. Pami misalna seueur disebutna sabonjol. Pami jahe sarempang ya. Teras kertas salambar, daun salambar gitunya tong hilap. Peuteuy sapapan. Teras samak saheulai. Sangu sapiring tiasa saboboko, sabakul. Tah teras
suluh sahurun 2 hurun, sapatu sarampasan, layon sanes layon atunya, lawon kain, tambang tali 1 meter 2 meter, terus sawah sakotak nya, jelema saurang 2 urang tong hilap. Tah ayeuna mangga praku hideung di dieu baca aya latihan teras serat dina buku catatanana aya 10 soal ya. Dina buku paket mah teu aya, janten mangga ku hidep kedah diserat dina buku catatan. Aya 10 soal anu naroskeun ngeunaan kalimah bilangan. Lengkepan kalimah bilangan di handap ieu make kecap bilangan numerna nu tadi. Tah, nu kahiji anu hadir dina rapat teh aya ieu nunjukkeun jalmi. Nu kadua piring dina lomari teh ngan tinggal sakumaha. Ya. Kecap bilangan anu dianggo dina ngalengkepan kalimah bilangan dina latihan ieu mangga anu meureun. Nah, tadi cau tos di nya wartosan. Kecap bilanganna panuduhna sabriji ya. Kecap ini apa tadi petunjuk bilangannya. Atanapi bahasa Sundana mah kecap panuduh bilanganna pami cau ngangge naon, pami munding naon, sapatu naon, kertas naon. Nomor 10 mah peunteun teh sami sareng nilai ya. Mangga kanggo latihan ieu kuhidep kintunkeun secara pribadi ka Bu Nenden diantos dugi tabuh 12 ya. 12 tah 12 teh bilangan tadi ya. Bilangan anu nujukeun bahasaan. Tong hilap sekali deui latihanana dikerjakeun terus dikintunkeun ka Bu Nenden. Hatur nuhun kanggo perhatosanana, mudah-mudahan hidep tiasa paham materi ngeunaan kalimah bilangan anu tos ku Bu Nenden dugikeun. Pamungkas, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.